gawean teh Nyai? Kumaha atuh ari ceuceuk kieu we abi mah. Eta baju geus bararutut Gusti piceunan era dipoekeun. Atuh da ai mah mung sakieu gaduna ari ceuceuk. Yeuh cece mah meuli baju 2 kali make piceun. Teu diseuseuh. Naon era nyeuseuna oge. Ah, bae we abi mah dangan ieu bogaana kieu. Kebeun adi teh palangsa. Boga lanceuk teh kabecus dengan popoyo. Keur naon Bibi? Iya, bukan nuan pare, dipoekeun. Teu itu teu ieu nya. Nu itu keur moe pakaian bararutut. Nu ieu rek moe pare. Yeuh, hayang beas mah tinggal meuli. Riweuh-riweuh. Ah, beli mah kudu-kuduit. Ai kitu mah menang hasil gacong. Mau aku mesti ngaluarkeun duit. Batir tinya ari jelema ripuh. Ih, sombong ting. Bi, Nani, nyeri hate aing mah euy. kunaon? Dihina ku si ceuceuk. Sarua bibi oge dihina kasebeleun. Ah, ayeuna mah urang teh angka imana yut bi. Boga naon si ceuceuk teh meuni balaga ka urang teh nya mun Oh. sangeunahna ngahina. Mana? Yuk ayo, yuk. Tah, tingali sayang mah nu dipoe teh emas, lain pakaian butut, lain pare. Naon mah nu kitu ka era-era. Tah nu kieu moe mah, dia saya. Nyaan urang eleh bi.